Namina iri dan dengki siap? Siap. Siap di jauhan siap? Cikin nih kegondang dia. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Mas nate papanas-panas bapak yang besti nate besti naon besti tinggal ya kongkorong emas 3 kilo menang belikeun salaki abi didinya boga naon ayo besti nabung eleh besti tong atuh heula abi ge dibelikeun gelang emas naon salaki abi 3 kilo tinggali dinu leungeun ti ujung nepikeun ka ujung buat ka kaku teu bisa digerakkeun ieu teh astagfirullah salaman dulu dong besti salaman tuh bu papanas-panas emas iya si bestina gaduh sikap iri dan dengki teh ya Siap mendengarkan ceramah Teh Rena Reni siap? Siap. Tos lami ngantosan Teh Rena Reni atos? Ti iraha ibu? Ti kamari ya oh. Alhamdulillahnya ayeuna tiasa tepang sareng Teh Rena Reni. Kiat dugi tabu sabaraha Bapak Ibu? Dugi subuh. Dugi subuh kiat? Tuh aya nu henteu Teh Rena. Kan nu aya ngagoler Bu parobonya. Tapi Teh Rena Reni mah percaya nu aya di dieu ahli ngaos sadayana. Amin. Istiqomah ngaosna. Amin. Amin ya robbal alamin. Yuk Teh Rena kita mulai. Satacana Bapak Ibu Akang Teteh Teh Rena Reni mohon izin berdiri dulu boleh? Boleh. Wios tati wios. Alhamdulillah. Katingal teh Ibu? Iya di mana-mananya. Kanan kiri depan ada semuanya alhamdulillah paling itu katingal ayo katingal ayo henteu mungkin pami calik rada katingal pangintennya ya udah yuk kita mulai siap Bapak Ibu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales, cakep. Ya nu ngajawab salam menila leles. Daun sampe, daun papaya, cakep. Kamarana iya araya Bu? Bapak-bapak araya? Urang doakeun anu ngajawab salamna semangat, mudah-mudahan acisna seueur. Amin. Puntangna lunas kabeh. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Yang jomblo segera dapat jodoh terbaik. Giliran jomblo we pangtarikna katingali Bapak Ibu anu amin na pangtarikna jomblo na panglilana dikanya nyerian didoakannya uih ti dieu mudah-mudahan kengeng jodoh amin amin ya robbal alamin ya udah yuk Teh Reni kita jawab salam sekali lagi biar senada biar sejiwa biar menggelegar ke angkasa dap-dikduk di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami takdimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, asatid wa asatidah setempat. Ibu bapak akang teteh sadayana saatos baginda Rasul teu aya, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Naon Bapak Ibu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Mudah-mudahan orang sadayana kagolongkeun jalma-jalma anu cinta ka para ulama sehingga engke tiasa kumpul sasarengan di syurgana Allah. Amin ya robbal alamin. Sadayana sasarengan. Man ana man ana man ana maulakum sadayana kaifa
kaifama hukum kaifama hukum sadayana man ana man ana man ana lahu kaifama hukum kaifama Selanjutnya yang Teh Rena hormati para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Tidak lupa juga yang Teh Rena banggakan seluruh jamaah yang hadir, anu garelis, anu kararase, Masya Allah. Wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajat yang telah menikahkan putra-putrinya yang bernama Teh Indi Andriani, putri kedua Bapak Ade Tarli dan Ibu Deni Isnaini, dengan Kang Dadan Jalaluddin, putra ketiga dari keluarga almarhum Bapak Ating Jainuddin dan Ibu Yaya. Ibu Bapak Akang Teteh sadayana yuk urang doakeunnya sasarangan ka almarhum Bapak Ating Jainuddin, terus almarhum Bapak Musli, almarhum Bapak Udung. Urang doakeun Ibu Bapak Akang Teteh sadayana, kita doakan bersama-sama pada malam hari ini mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diterima segala amal kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di syurganya Allah. Amin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sadayana, urang doakan oge kanggo pengantin baru, pengantin baru kita Teh Indi dan Kang Dadan, semoga menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Amin. Mawaddah. Amin. Warahmah. Amin. Diberikan kebahagiaan. Amin. Diberikan keharmonisan. Amin. Segera diberikan keturunan. Amin. Dan kelak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu Bapak sadayana ayeuna urang tiasa kempel sasarengan, kita bisa berkumpul bersama alhamdulillah dalam keadaan sehat. Di mana ieu teh Ibu nami dusuna naon? Dusun Bojong, betul. Desa naon Cilayung, betul. Betul. Oh, Dusun Bojong, Desa Cilayung. Apa lain nama? Apa? Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu araya, nini-nini araya, bapak-bapakna araya, ayah-ayah, aki-akina araya, anak mudanya ada banyak, anak mudanya banyak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Daramang damang, sarae sae, alus alus, cager cager, ayo duitna calager, hese yo. Cager karena mudah-mudahan uih ti ieu pangaosan duitna calager kabeh. Amin. Dompetnya tebel-tebel semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bade naros ieu nu aya di Dusun Bojongnya, Desa Cilayung. Tos kenal teu acan sareng Teh Rena Reni? Ayeuna atos aya nu teu acan, cenah ditarik Bapak teu acan cenah. Ieu nu tos kenal di mana Ibu? Di
Dino TV. Di TV di Indosiar. Alhamdulillah. Oh itu ibu-ibu nu pengkar nyarios kenal di sinetron cenah. Sinetronnya. Di dia ibu-ibuna osok nonton sinetron osok. Oh osok. Laguna siga kieu sanesku menangis. Sanes. Membayangkan. Sanenya eta mah suara hati istri ya. Teh Reni di sinetron naon atuh? Pintu Berkah. Oh di Pintu Berkah ibu mah. Akhirnya dia ibu-ibu sok nonton Pintu Berkah osok. Oh osok. Nyata kamari-kamari Teh Reni nyetel Indosiar Bapak Ibu. Jepret eta di TV teh aya Pintu Berkah. Aya Teh Reni jadi tukang cuanki. Jadi aya tukang cuanki aya. Tapi alhamdulillah di Pintu Berkah eta Teh Reni jadi tukang cuanki anu sukses. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan para pedagang yang ada di gini dusun, di gini desa laris manis. Amin. Sukses. Amin ya robbal alamin. Seseueurna mata acan kenal, urang kenalan heula wios. Iya. Ibu wios kenalan heula wios. Iya. Bapak wios kenalan heula. Iya. Alhamdulillah. Anak mudanya boleh kenalan dulu boleh? Boleh. Semangat itu anak muda Pak. Boleh. Saurna ya udah boleh. Oh. Salam kenal Bapak Ibu sadayana, salam silaturahmi. Iya Teh Rena, iya Teh Reni Ibu. Panggilnya Teteh aja ya, da orang Sundanya. Dia seseueurna orang Sunda seueur. Nah ini Teteh Rena, ini Teteh Reni. Mirip teh Bu. Nyada kembarnya. Teh Reni mirip karena saudara kembar adik kakak Bu. Selisih 5 menit aja kayak Upin Ipin. Ada yang tahu Upin Ipin? Itu ya 5 menitnya. Tapi walaupun kembar identik, Teh Reni aya bedana Bu. Hoyong terang hoyong. Iya Teh Rena teh rakakna, Teh Rena kakaknya. Dagunya itu agak ke depan, si gadona teh rada kapayun alias cameh. Ibu terang cameh? Terang. Tapi sanes cepotnya. Awas cepot yang Teh Rena Pak gelis Teh Rena nya. Iya Teh Rena rada cameh rakana. Iya Teh Reni raina rada bulet siga baso teh ya. Bulet we atuh kitu bulet. Oh rada bulet gitu. Pan di dieu ibu-ibu barulet sadayana. Artina bahagianya Bu nya. Bahagia. Janten ieu teteh saha cenah Teteh Rena. Iya Teteh Reni. Iya Teteh Reni Ibu. Iya Teteh Rena. Engke lamun ketemu di jalan, lamun ninggal di jalan, sok sapa we Bu, asal ulah nyebut Teteh Ren we, engke dua-duana ngaliuk Bu. Teteh Rena, Teteh Reni. Iya. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi, ketemu lagi sama Reni, daiyah Bandung siap beraksi. Tasya Allah. Oh di dia mah keprokna beda, di dusun Bojong mah keprokna beda. Iya anu payun kaleprok, anu pengkerna hulang-hulang. Itu nya ciri khas keprokna. Ciri khas Rena. Wiosnya ramenya, wios sakedenya. Bapak Ibu kulantaran rame Teh Reni gaduh pantun spesial wios. Iya, yuk kita coba. Jalan-jalan ke Antapani, pulangnya membeli payung. Hari ini ada Reni bisa hadir di desa Cilayu. Iya rada rame. Alhamdulillah. Ibu bapak akan teteh sadayana, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu, bapak akan teteh sadayana, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Bapak ibu sadayana, supaya acara ia tambah barokah, urang salawatan heula ibu siap? Siap. Bapak siap salawatan siap? Siap. Adik-adik anak muda siap salawatan dulu siap?
Siap. Tapi Bapak Ibu sate acan sholawatan biasana teh Rena Reni sok ngetes heula, dites heula jamaahna. Coba nu aya di bojong teh Rena tes arapaleun henteu atawa geger nyeman. Nah, sok Bapak Ibu akin ini adek-adek lanjutin. Hei ibu bapak. Keayaan ini saware ibu barudakna jeung babaraha ieu nu sepuhna ge nya nu kolotna ieu sesana hulang-hulang eueuhan. Keayaan di sauran teh ditembalan nya. Nya. Sok contohan heula atuh contohan heula. Jadi kieu Bapak Ibu lamun di sauran ku teh Rena Reni tembalna siga kieu. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Tah kitu siap ibu? Siap. Siap bu? Siap. Jadi sanes hulang hulang. Sok, ke sesuaikan. Ibu bapak tembalna ibu bapak. Upami neng tembalna neng. A tembalna a. Siap bu? Siap. Bapak siap? Siap. Ya Kang Teteh, negara list, negara sep siap? Siap. Sadayana sing kompak. Hei ibu bapak, yuk baca sholawat. Hei aneng, yuk baca sholawat. Hei yuk baca sholawat. Meraih syafaat Nabi Muhammad. Aminan sayang aminan. Berkah sholawat maksiat minggat. Berkah sholawat jodoh mendekat. Berkah sholawat badan jadi sehat. Berkah sholawat rezeki berkah. Para sahabat yuk baca sholawat agar selamat dunia akhirat. Para sahabat yuk baca sholawat agar selamat dunia akhirat. Hei ibu bapak, yuk baca sholawat. Hei aki, yuk baca sholawat. Hei nini, yuk baca sholawat. Meraih syafaat dunia akhirat. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Pada saudara itu assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqat aynaya syauqan wa bi taibata darfat ashqan. Fahadaitu ila habibi fahdaya qalbu wa rifqan. Salli assalamu alaika Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Pada saudara assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Sate acana Bapak Ibu teh Rena Reni izin duduk kembali boleh? Kuyos cali kuyos. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu masih? Masih atuh teh Rena. Tetun nu henteu.
Kade tadi sholawatan asa dipepeng deh ku Teh Rena Reni. Udah Teh Rena masih semangat. Alhamdulillah Teh Rena Reni ge sami masih semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa kempel sasarengan dina kaayaan sehat. Kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dina acara pangaosan tasyakuran pernikahan Teh Indi sareng Kang Dadan. Alhamdulillah iya teh nunjukkan Bapak Ibu sadayana keluarga besar Sohibul Hajat nunjukkan kabungahanana sedang menampakkan kebahagiaannya ku cara naon ku cara bersyukur. Naon Bapak Ibu? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la ilaha syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Bapak Ibu akan teteh sadayana dina ayat ieu dijelaskan secara tidak langsung Gusti Allah teh marentahkeun ka urang sadayana kanggo naon seueur bersyukur. Naon cenah seueur bersyukur. Atuh Teh Rena Reni naon contoh syukur teh ngayakeun acara anu gede kitu. Da seueur atuh Teh Rena nya teu dipatoknya Bapak Ibu nu namina syukur mah Teh Rena Reni abi mah rek syukuran ngayakeun acara leuwih badag ti ieu. Teu dipatoknya Bapak Ibu nu namina syukur mah tinu hal-hal alik nu urang rasakeun ayeuna. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kedah bersyukur. Tos dipasihan soca kanggo ningan syukur, dipasihan cepil kanggo ngadangu syukur, dipasihan mulut kanggo nyarios. Alhamdulillah nikmat soca Bapak Ibu akang teteh masih sehat dalam melihat jelas keneh dinu ningalnya bengras keneh bade naros cika Bapak Ibu akang teteh ieu Teh Rena Reni katinggal teu? Gelis teu? Gelis da istri teh. Masya Allah. Kan biasana ibu bapak lihat di TV, sekarang lihat aslinya. Gelis di TV apa gelis aslina? Gelis di TV kasida eta mah wios kepannya. Masya Allah tuh mempeng sehat kene iya soca dianggo hal-hal anu sae kedah syukurnya. Alhamdulillah iya teh sehat kene soca. Iya mah di zaman ayeuna Teh Reni teu sakedik budak leutik teh Bapak Ibu scroll TikTok we ngapoe teh. Tah, mun teu Mobile Legend jadi budak ML teh geuningan. Mobile Legend aya budak ML aya. Tuh, katinggal seueurnya. Biasanya gitu budak leutik teh scroll TikTok we nya unggal beuting sore isuk nu di setel naon eta budak leutik di TikTok ajojing ala naha ararapan ai sebenarnya teu arapan ajojing cenah nya teh budak leutik unggul anu ajojingan eta budak leutik anu kolot mah naon biasana ibu-ibu ningalian status batur tah dede ibu-ibu gaduh WhatsApp gaduh Facebook aya Facebook. Oh aya update dina WA update status osok nusuk di update ibu-ibu biasana naon katuangan osok jalan-jalan healing aya gaya healing si ibu di update galau busa lakina aya cenah tuh Pak aya galau busa laki di update. Iya mah teu sakedik ibu-ibunya tos masak di update dina status hari ini aku masak jengkol. Jadi ayah di siga gitu ayah. Tuh ayah ibu ayah. Tahnya daripada siga gitu mending naon seueurkeun maca Al-Qur'an. Jadi osok maca Quran osok. Alhamdulillah rajin maca Quran rajin. Didoakeun mudah-mudahan nu aya di dieu sadayana ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Eta nikmat soca. Ayeuna cepil terena. Punten Bapak biasana mah ibu-ibunya. Ibu-ibu deui. Biasana cepilna teh sok panas. Dianggo ngadangukeun gosip tatangga. Ngadangukeun gibah tatangga.
paingan atau bapak si ibu mah dongkap ka pangaosan encan ge sajam tos harareula itara runduh Aya nu bobo oge sami. ieu teh Rena Reni iraha beresna atunya cenah Heeh. lila-lila teuing kan nepi subuh atuh da Ya Allah. aing kadangukeun gosip tatangga ibu ti isuk-isuk nepikeun ka peuting kuat ka betah Betul apa betul? tuh ibu ya Allah jadi aya geus siga kitu aya tuh ayanya Tah kitu biasana ngadangukeun gibah tatangga. kadehnya bahaya eta teh Biasana Bu, lamun urang sering-sering teuing ngadangukeun gosip tatangga atawa tatangga nu ngagibah urang kepo ngadangukeun, kade bisi muncul nu namina panyakit hate iri dan dengki. Naon cenah? Iri dan dengki jadi aya ibu-ibu nu sok iri ka besti nyalira aya ibu gaduh besti ibu gaduh oh gaduh gaul di bojong mah terena Berarti nu aya di bojong gaulnya lain budak ngora nu gaduh besti teh nu kolot mah gaduh besti. Dicandak teu bestina Bu dicandak. oh aya henteu cenah teh diajakan Kayak mah lamun aya pangaosan deui Bu, ai besti teh ulah diajak ngagibah, diajak ka pangaosan sasarengannya. gitu ulah dianggo ngomongkeun batur ibu ngadangukeun gibah tatangga keteh muncul iri dan dengki punten keteh ibu-ibu bapaknya biasana dongkap ka pangaosan sanes saukur niat tolabul ilmi hungkul Sanes. biasana zaman ayeuna ibu-ibu rata-rata adu gengsi kumaha teh Rena Reni enya eta teh ibu-ibu bajuna pa alus-alus ke pengajian. bajuna pa glamor make upna pa menor-menor nya Bu Meni mencang. masna pa rencem-rencem Rencem masna teh. pa panas-panas bapak jeung bestina itu nah saleureui Bu di dieu aya Bang Emok aya astagfirullahaladzim ya Allah Aya cenah. ya teh karunya da Naon? anu nagihan unggal poe nyanyi Aya buka Ibu. ciga kieu ulah jalir janji komo deui aya niat nganjuk deui ulah jalir janji komo deui aya niat nganjuk astagfirullah Bapak Ibu atau mudah-mudahan orang sadayana ditebihkeun di namina Bang Emok amin ditebihkeun di namina rentenir amin amin ya robbal alamin. Nah, kedah dijauhannya nu namina iri dan dengki siap dijauhan siap. Cikin nih kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Masya Allah, atuh ngobrol heula kanggo ibu Nini teteh dia meni luar biasa bapak. Orang gas arafal di diamannya dalier Bu mikiran hirup batur mah betul. Mending pikiran heula dirinya lira, betul apa betul? Betul pak. Lieur pusing mikiran batur, mikiran tetangga dikepoan lieur Bu, bisi janghetnya, bisi pusing. Mending ayeuna fokus ka dirinya lira, angkat ayeuna ka pangaosan, milari ilmu anu barokahnya, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya robbal Alamin. Teh cepil dianggo ka pangaosan. mohon ayeuna nikmat mulut kanggo nyarios. Bapak Ibu kade anu namina mulut ulah dipake ngomongkeun batur. Eta ngomongkeun batur. Kuat kata tangga nyalira diomong-omongnya punya. Zaman ayeuna mah atuh pada ibu-ibu teh sok panas hatena teh. Ningali tatangga kabeuli ieu kabeuli itu da panasnya Bu hate urang teh. Ningali tatangga kabeuli kulkas. Urang mah hod-hod panas tiris. Ningali tatangga kabeuli kipas angin. Urang muriang asup angin. Penting-penting we dikerok ku salaki
laki bijil gambar kulkas jeung kipas angin. Kana Maria. Atuh bapak hayang kulkas jeung kipas angin. Tatangga we Bu meuli kompor. Urang nu kadurungnya rasa panas teh Si Ucu itu geus meuli kompor anyar urang iraha. ulah atuh. Jadi aya nu siga kitu aya. Aya nya kitu henteu gitunya. Balalagur di dieu mah nya. Daripada ibu ieu mulut dianggok ngomongkeun batur, dianggok ngagibah, mendingan naon seueur-seueur maca zikir sareng sholawat. Jadi Bapak Ibu rajin zikirna rajin. Ibu rajin zikirna rajin. Rajin Bu. Oh rajin. Nah, bapak-bapak unggul anu semangat ieu teh. Ibu cek badan harus ka ibu-ibu leuwih rajin mana zikir atau ngomongkeun batur. Allah, aya nu lieur atuh da teh Reni ibu mah ditanya zikir rajin, ditanya ngomongkeun batur tuh tinggali ngaraku bapak rajin cenah. Kumaha ieu teh ibu ya Allah. Mending zikir sok. Nyatos atuh dina wengi ayeuna hayu urang zikir sasarangan siap? Siap maca zikir siap? Sok sing semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Mana suaranya? Wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah. Salawat syifa atau mudah-mudahan dengan kita membaca salawat syifa yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, amin. Amin. Yang sehat selalu Allah berikan kesehatan, amin. Amin ya rabbal alamin. Tah kitu urang teh kedah seueur-seueur bersyukur. Naon cenah Bu seueur-seueur bersyukur. Alhamdulillah dan dinaungi ayeuna nya urang hadir dina pangaosan tasyakuran pernikahan. Aya nu naros ka Teh Rena Reni. Teh Rena Reni emang wios kitu diayakeun acara siga kieu. Wios kitu dirame-rame sapertos kieu. Wios Bapak Ibu sadayana aya teu parentahna, aya wa a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Leres pamitia sama sadayana nu aya di Desa Cilayung teh aruningan Bapak Ibu leres supados naon? Teh Indi sareng Kang Dadan teh parantos akad nikah, parantos halal. Supados naon sadayana aruninga, supados henteu janten fitnah. Kahartos Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Rena Reni hadir ka ieu pangaosan bade ngabahas bab pernikahan. Da Teh Rena Reni teu acan nikah alias jomblo. Eueuh mah curhat. Teh Rena Reni bade ngabahas bab keharmonisan rumah tangga. Da Teh Rena Reni tegaduh ayang anu ngingetan Bu. Sugan ayang lagi apa? Iya, negara retek. Bebe udah emam belum? Tak aya Ibu. Ciade seuri. Wios atuh Teh Rena, wios ngajelaskeun tentang pernikahan urangna teu acan nikah wios. Piraku Bapak Ibu ngajelaskeun tentang kematian urangna kudu maot heula. Panteu kitu atuh. Nyantos atuh Bapak Ibu janten ieu teh Teh Rena Reni aman Bu, aman? Masih aman. Wios Bu, wios. Alhamdulillah nu janten pertarosan naon syarat utama nak menikah teh aya istri aya pameget aya duanya aya istri aya pameget. Nah di dia aya istri-istri anu masih kene jomblo aya perempuan ibu-ibu pipiluan bapak cenah jomblo
ade-ade dalam mencari pasangan laki-laki dilihat dari dua perkara. Sabaraha cenah ibu? Dua perkara. Janten eta istri teh ninggal pamegat dalam mencari pasangannya dilihat dari dua perkara. Naon wae idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Anu kahiji ad-din bu ad-din. Ditinggal tinu agamana. Agamana kedah sae. Rajin sholat berjamaah, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, dan berani main ke rumah. Naon? Berani main ke rumah. Berani main ke rumah teh sanes mauningan atuh teh Reni. Oh sanes apel teh ya? Sanes. Di dia aya nu sok apel aya. Kade ulahnya anak muda. Maksud teh Reni tadi berani main ke rumah adalah yang sudah siap untuk menghalalkan dengan segala persiapannya, siap untuk menghalalkan. Jadi sanes mauningan eta pameget teh. Tah eta agamana kedah sae. Anu kadua teteh ibu wa khuluquhu. Ditinggal tinu akhlakna oge kedah sae. Sabab bapak ibu percuma rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa tapi tidak tahu sopan santun. Betul apa betul? Betul. Di zaman ayeuna seueur pameget anu keluar nganggo lancingan anu pondok merecet marketeng-teng teh. Mun teh eta si pameget teh nganggo lancingan anu panjang situ urna disoek-soek barolong teh. Astagfirullahaladzim. Sanes atuh. Kira ku ninggal kanu anggoanana. Terus kumaha atuh teh? Pameget akhlakna anu sae nya eta yang pandai mengendalikan emosinya dengan baik. Oh, yang bisa mengendalikan amarahnya dengan baik. Betul. Janten di bumi pami aya si ibu nuju aambekan eta menjadi salah kita ulah malik ambek. Ai ibu lamun di bumi keur ambek si bapak sok sabar atawa malik ambek bu. Ayo malik ambek asa cenanya mudah-mudahan sok sabarnya si bapak mah nya. Insyaallah eta ditinggal tinu dua perkara. Agamana kedah sae, akhlakna oge kedah sae. Ayeuna pamegat jadi aya pamegat anu masih keneh jomblo aya. Ieu kade bapak-bapak anu tos gaduh si ibu ulah nyebat jomblonya. Abong-abong aya teh Rena-Reni ibu cenah aya abi jomblo. Murang kali ibu pamegat anu teu acan nikah aya. Nah, ya kanggo anak muda nih ya para lelaki yang belum menikah dalam mencari pasangan perempuan dilihat ditinggal tinu opat perkara. Sabaraha cenah? Opat perkara. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Anu kahiji 5 liha ditinggal tinu hartana. Leres. Tapi nu namina harta mah bu, nu namina harta sementara. Betul apa betul? Betul. Nu namina harta lami-lami pasti seet. Betul. Harta nggak akan dibawa mati. Betul. Iya. Harta tak akan dibawa mati. Bersedekah perbanyak rizki. Lapangnya hati bila berbagi. Insya Allah berkah menanti. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Tah nu namina harta mah sementara. Makana ulah ditinggal tinu hartana hungkulnya, ditinggal tinu perkara anu kadua wali hasabiha tinu keturunannya, dari nasabnya bapak ibu. Tapi nu namina keturunan nasab eta mah sementara. Aya si pamegat ninggal si istri teh wah anak pejabat. Tapi da nu namina pejabat mah 5 tahun ngajabat, 10 tahun ngajabat, lami-lami dipecat. Betul. Kecewa we akhirna mah. Makana ulah ditinggal tinu keturunan hungkul. Tah tinggal tinu perkara anu katilu. Wali jamaliha ditinggal tinu kecantikanana, anu geulis nya. Tapi nu namina cantik keur ngora we kulitna teh kararenceng aya pas kolot mah keriputnya bu. Wios we nya bu. Biarpun sudah keriput, sudah jadi nini, tapi di mata suami mah tetap cantik bak bidadari. Masya Allah. Betul pak,
istrinya cantik kayak bidadari, betul? Betul. Mudah-mudahan istri-istrinya ya Pak jadi bidadari surga. Amin. Insya Allah calon penghuni surga. Amin. Istri yang soleha. Amin. Amin ya robbal. Amin. Makanya jangan dilihat dari kecantikannya saja, dilihat dari perkara yang keempat, walidiniha, dilihat dari agamanya. Dinu naon cenah ibu? Agamanya. Tapi Bu, di zaman ayeuna lamun pameget milarian istri anu opat paket komplit siga tadi, anu hartana seueur, anu keturunanna sae, anu geulis Pak bidadari, terus anu agamana sae, sesah di zaman ayeuna mah nya. Sabab ayeuna sanes zaman Nabi yang Allah perlihatkan dengan segala mukjizatnya. Makanya laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Sesah milarian anu sampurna mah nya. Da anu sampurna mah eta nu diisep ku bapak-bapaknya, Bu. Rokok eta sampurna. Rokok. Man talaba akhon bila aibin bakia bala akhir. Barang siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup, maka ia tidak akan berkawan selamanya. Siapa yang mencari istri sempurna seumur hidup, maka ia akan lajang selamanya. Dan siapa yang mencari suami sempurna seumur hidup, maka ia akan menjadi gadis tua. Bu, kecantikan mah ibarat bunga. Lambat laun pasti akan layu. Leres Bu, bunga lami-lami pasti layu leres. Kecuali bunga plastiknya. Bunga plastik mah ditoel sakumaha wae ge, dicebor sakumaha wae ge, pasti tetap segar, betul? Betul. Makanya di zaman ayeuna seueur Pak, ibu-ibu, teteh-teteh anu toh-tohan dioperasi plastik. Kumaha eta? Irungna dimancungkeun, gadokna diruncingkeun. Da aya geus kolot mah setelan awal deui, balik deui ka awal. Irungna do dimancungkeun jadi deplek dekok ka jero. Astagfirullah. Gadona do diruncingkeun jadi ngambai aplek-aplekan ka handap. Kantun we nyenak gagang sapu di dapur taekan ge persis neme sihir dinu TV. Astagfirullah. Da kitu kan. Tuh, tong ditinggal tinu kecantikan ananya. Kecantikan dari luar mah Bu sementara. Makanya Bapak lihat dari kecantikan yang ada di dalamnya. Bahasa gaul nama inner beauty. Inner beauty atau gitu. Inner beauty. Ibu uning ngate naon terang teu inner beauty naon Bu terang? Teu naon cenah teh rena-reni kabojong teh cenah mawa bahasa gaul inner beauty sok atuh pasihan terang. Inner beauty Bu kecantikan dari dalam. Naon contohna kecantikan dari dalam teh reni? Nya eta anu geulis socana sering maca Al-Qur'an. Cantik wajahnya karena sering terkena air wudu. Cantik otaknya sering mengingat Allah. Cantik lisannya karena sering memuji Allah. Insya Allah Bapak Ibu lamun istri sareng pameget etanya saling melengkapi sampai tua terus bergandeng tangan. Insya Allah terus diberikan kebahagiaan. Amin. Diberikan keharmonisan. Amin. Insya Allah. Ibu kita teraskan Bu, teraskan. Sekedar kena anu hiber tadi. Ya, sok teraskan. Sata acan diteraskan orang salawatan heula Teh Rena. Tapi salawatan anak beda Bapak Ibu siap. Teh Rena Reni sakali ibu bapak sakali siap. Diikuti siap. Sok bari eueut heula nya uyos ya dieueut uyos. Alhamdulillah sok bari dites ku Teh Rena Reni nya dituturkeun teu dites. Diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ieu ada saware ieu mah ya. Sawarena ulang-ulang. Sok Bu tuturkeun assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi. Assalamualaikum. Ya Rasul. Hijikeun. Astagfirullahaladzim Ibu bapak hijikeun dan lain. Hijikeun lain Bu, tapi tadi di awal assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul. Siap Bu, salawatan siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sok sarena sasarengan. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul.
pasihan ujian cocobi ti Gusti Allah, betul apa betul? Betul. Dan ujiannya pun berbeda-beda, betul? Betul. Begitupun di dalam kehidupan rumah tangga, kita pasti diuji oleh Allah. Segernya rupi-rupi ujian cocoba ti Gusti Allah teh Bapak Ibu. Aya nu diuji lewat penyakit. Lewat naon cenah Ibu? Lewat penyakit. Jadi aya nu sok nyeri cangkeng wae aya. Sok nyeri tuur aya. Nyeri mastaka aya. Asam urat aya. Anu rorombeheun aya. Seueur cenahnya benernya eta mah ibu-ibu tos biasa atuh. Nah, kedah sing sabarnya, mudah-mudahan dinaungi ayana nu gaduh panyawat diangkat panyawatna ku Gusti Allah. Amin. Anu sehat terus diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, eta kahijinya ujian ti Gusti Allah teh lewat penyakit, lewat panyawatnya. Anu kaduanya eta Ibu diuji lewat akhlak salaki Ibu. Tah eta. Lewat akhlak suami Ibu diuji sama Allah. Ya si Ibu Bapak tos suraseri asik ngomongkeun si Bapak cenah. Ayeuna mah ngomongkeun si Bapak. Ngomongkeun salaki abi cenahnya Bu. Pan kitu di zaman ayeuna teu sakedik bapak-bapak anu sesa milarian gawe. Anu unggal poe sare wae. Tah eta. Anu unggal poe maraban manuk. Wae unggal poe mancing lauk. Wae ai pamentang anu jadi istri teh, mama masak yang enak ya mama. Tapi unggal poe na sare wae aya nu kitu aya. Tuh ayanya. Tuh aya. Dan sabarnya Ibu, sabar. Di bumi mendakan rencang sangu. Aduh si Bapak tahu deui cenah. Nah aya asin deui, tempe deui. Wayah nanya kedah sabar sa aya wayah da tahu deui. Geuning kompak di dieu mah. Alhamdulillah. Ayo sampai ditembalan di dieu mah. Henteu tunduk di dieu mah gitu. Wayah da tahu deui. Wayahna tempe deui. Wayahna kangkung deui. Wayahna dengan sangu sapopoe ukur kurupuk jeung toge. Aduh wayahna uyah deui. Wayahna tarasi deui. Wayahna genjer deui. Wayahna dengan sangu sapopoe ukur kurupuk jeung toge. Untung geus bisa manggige. Janten wayahna saaya biarpun Ibu jeung asin hungkul jeung jengkol hungkul nu penting mah nikmat, betul apa betul? Betul. Kedah disyukuri. Saur bapak-bapak cenah ka Teh Renareni atuh Teh Renareni nah cenah ngomongkeun teh bapak wae. Salaki wae anu diomongkeun teh. Atuh kali-kali mah ngomongkeun teh lewat akhlak istri ujian teh. Leres aya Ibu ujian lewat akhlak istri Bapak biasana. Tesakedik zaman ayeuna ibu-ibu anu sok gede ambek kanu jadi salaki. Jadi aya ibu-ibu nu sok ambekan kanu jadi salaki aya. Astagfirullahaladzim. Kejujuran dari bapak-bapak aya, ditarik aya. Punten ieu nya ya Allah salaki wih damang capek. Nya balik gawe teh capek Bu. Dia anu jadi istri tos ngadu malah ambekan. Ciga kieu punten imah bapana namina Udin dia Radin naon atuh? Itu tinggal di tetangga. Naon atuh geus kabeli motor ninja. Nah urang mah bekjul keneh barak bak kan keneh. Kumaha? Kitu teuing atuh mending ngadoja atuh hirup teh. Gelut weh tidinya teh Ibu. Jadi aya nu siga kitu aya. Teu aya. Kedah sabarnya urang tiasa ngacontoh istri baginda Rasul. Bu, istri baginda Rasul mah sok sopan santun ka baginda Rasul. Leres henteu wantun nyebat nami langsung nate dah henteu. Dina wantuna teh nyebat nami jabatanana. Naon cenah Ibu? Jabatanana.
jabatannya Rasul dipanggilnya ya Rasulullah. Sok sing kompak Bu, jabatannya Rasul dipanggilnya ya Rasulullah. Jabatannya Nabi ya Nabi Allah. Jabatannya Habib ya Habib Allah. Tah gitu. Pada naros ka ibu-ibu, Bu, kira-kira adem teu Bu? Adem. Enakeun teu Bu? Enakeun. Lamun ka salaki siga kitu enakeun? Enakeun. Atuh euy ti dieu sok terapkeun ka salaki ibunya, sesuaikeun nya urang teh sareng jabatan pada melanana. Anu salaki ibu tukang manuk. Ya tukang. Anu salaki ibu tukang macul. Ya tukang. Anu salaki ibu tukang tutut. Ya tukang. Hiji deui. Anu salaki ibu tukang ngambek. Ya tukang. Astagfirullahaladzim. Ulah ibu. Ulah Bu, dijamin eta salaki ibu di bumi beuki ambek nu aya. Ulah. Udah cing romantis. Romantis kasih bapak teh. Cing anu aya di bojong ibu biasana nyebat naon ka salaki ibu? Sok naon Bu? Bapaknya. Oh iya bebek cenah itu. Uy goyong bebek cenah. Gaul di bojong mah bapak larasnya udah dipanggil bebek bapak. Antuh cenah bapakna cenah. Kadenya penting mah kedah sopan san. Nah, tuh. Kedah sopan, kedah romantis. Istri baginda Rasul mah Bu, sok sopan santun ka baginda Rasul. Henteu wantun ngalangkung payuneunana. Dina wantuna oge nyebat punten. Naon cenah nyebat punten. Aya di dieu nu aya di bojong ibu-ibu sok nyebat punten tara ka salaki ibu. Oh sok? Alhamdulillah. Aya nu tara. Ya Allah, kadenya Bu omat ieu mah aya salaki nuju ngagoleh ngalajo TV. Ieu mah diliwat we mah belencengan. Diliuk sukuna teh. Kuat ka dijejek eta si baheung mah teh disada eta si bapak. Cenah Allah. Astagfirullahaladzim. Calain ngentahan puranya Pak si ibu teh ngadu nyarekan dengan sahasia sare di dinya iling aling tah. Astagfirullah. Ieu tuh kan curiga ieu mah si ibu kerajin sasapu. Si bapak teh ngagoler kuat ka disapuan jeung suku-sukuna. Astagfirullah. Ibu Gusti. Jadi aya nu siga kitu aya. Teu aya di dieu mah nu siga kitu. Ayana ge ibu-ibu nu siga kitu ayana di kampung itu Pak, di ditu Pak. Ngan ibu-ibu nu aya di kampung itu ayeuna nuju ngaos di dieu. Oh sampe keneh soalna aya cenah di dieu nya. Teu aya di dieu mah. Percaya di sini mah istri-istri salehah. Amin. Nya kasalaki teh ibu sagala nanaon ge kedah izin heula. Ibu dina wengi ayeuna pendah ka pangaosan sareng Teh Rena Reni izin heula teh Bu ka salaki? Alhamdulillah. Wartos heula cenah izin heula nya. Alhamdulillah. Ayeuna digentos pertanyaanana. Lamun ibu di bumi nuju belanja online, bari ngiridit, bari nganjuk, sok izin heula tara ka salaki. Astagfirullahaladzim, giliran bahdinya nama Tara cenah balanya badan salaki lumayan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Serba dianjuk zaman ayeuna mah ibu-ibu teh kan kitu Bu, zaman ayeuna mah Shopee nganjuk, Lazada nganjuk, Tiung oge nganjuk, baju gamis nganjuk, parabot dapur, lemari oge nganjuk, baju daster nganjuk, celana si bapak. Astagfirullahaladzim. Ibu Gusti. Calana si bapak kuat gak dianjuk. Kacida ibu. Ibu Nini cing karunya ka salaki. Karunya kuat kabegang awakna teh teh. Gusti ditanya salaki ibu ku tatangga, "Mang diheula mang naon cing?" Beli pikawatireun eta awakna habeuki begang mang. Loba teh bergadang. Ditembalan ku salaki ibu. Iya awak abi begang lain ku sabab bergadang. Iya awak abi begang ku sabab mikiran hutang. Astagfirullah. Gitu cenah. Ditanya deui ibu salaki ibu, "Mah, naon tos mah awak begang punten eta wawas naha parunglak." Loba teuing jajan seblaknya mah. Ditembalan ku salaki ibu. Ieu waos abi punglak lain sabab jajan seblak. Boga pamajikan galak dicarekan malik nyentak. Astagfirullah. Itu cenah Pak.
Didi aya ibu-ibu nu sok suntak-sentak kanu jadi salaki aya. Anu sok ambekan kanu jadi salaki aya. Seueur astagfirullahaladzim. Anu mana jalmina bapak anu mana? Nganggo tudung warna naon? Ulah ditunjuk anu kumaha nya aya di dieu mah salehah sadayana. Balalager sadayana. Amin. Kitunya muhun diuji lewat akhlak istri kadah sing sabar nyatanya. Tah eta ujian tadi kahiji lewat akhlak Panyakit lewat panyakit heula. Ya, anu kadua lewat akhlak salaki. anu katilu lewat akhlak istri. anu kaopat ujian teh lewat akhlak murang kalih. Tah iya. Lewat akhlak murang kalih Bapak Ibu sadayana nya. Iya. Nah kade Bapak Ibu sadayana nu namina murang kalih kedah dijaga leres. Dijaga ku Bapak Ibu ti aali teh nya dididik anu saya oge. Hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang pergaulan semakin bebas. Tongkrongan sudah tidak jelas. Banyak anak muda yang minum minuman keras Sehingga kehidupannya menjadi bablas. Nauzubillahi min Zalim. kedah dijaganya murang kalih Bapak Ibu. Komo anu istri anu bahaya mah Pak. Diagur ieu mah teu diteangan wae ku ibu. Uih we si Neng teh ka bumi ibu. Ditaros da eta teh si Neng ku tatangga. Neng nah melandong neng. Astagfirullah. Neng nah teh melandong. Si horeng teh Bapak Ibu si Neng sudah terkena parabola. Allah. Naon teh rene parabola teh singkatan parabola eta parawan jebol ti heula eta parawan jebol. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min zalim. Nah, kedah dijaganya murang kali orang teh Bapak Ibu sabab orang sadayana di dia sebagai orang tua adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Nah makana kedah dididik anu saya orang kedah ngacontohnya, orang tiasa ngacontoh akhlak baginda Rasul dina ngadidik murang kali Bapak Ibu naon wae anu kahiji jangan menyekutukan Allah. Dididik ti alif la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Insyaallah Bapak Ibu eta murang kali pamit tauhidna tos kuat anu sanesna ge kuat insyaallah. Terus didikan anu kadua ka murang kali naon nya eta? Orang teh kedah tiasa ngadidik kudu berbakti ke orang tua. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah di dia ibu bapak pamitosna tepan sok ngadoakeun murang kalihna osok. Alhamdulillah. Sebaliknya di sini anak muda kalau udah sholat suka ngedoain orang tua suka. Alhamdulillah.